Kumabarannya di dia. Dia melain rengit meren remet tuh kos kebo. Karena nggak ada dia yang disebut kos kebo. Hah, Ini budak kunaon. ada yang ngeken musik pulaling meren, manusia di hak itu. Coba tanya yang dia. Oh, dia kunaon? Heeh. Nah, siapa budak? Naon teh nyamuk amatnya. Di. Yang penting ayeuna ku beda amatnya. Nya ibu pun kayak marinding dia. Yang enak malam naon sih? Malam Jumat Kliwon. Hah? Malam Jumat Kliwon. Heeh. Kunaon dia? Sieun aing. Ih, kurangan dia sih. Ih, ampun. Gede-gede. Awak bae kos bentong. Ininya marinding. Ih, pan, hare sih. Po. Kunaon dia? Pocong. Mana itu budak? Pocong gimana itu budak? Di. Lu jak pocong. Udah aku dihandap. Budak pocong bae. Mana mah pocong lah. Cincin ah. Kira songgo dia ah. Si Arjun. Pocong. Si aing gede cicing amatnya. Yang geras. Gandeng sialah. Hasyam. Baca. Ih, kok jadi kepikiran lalaki eta bae nya? Kasir. Terus nak kemana, Neng? Nek kaharba? Nak harap. Batu anak tukangnya. Ya. Naon sih jadi mikiran si eta baik kenal ge. Lawang geus tutup. Tinggal berangkat. Pokok. Dicat heula ah. Sugan be. Can HS nganana. Ya aktif pan ieu. Coba kau yang dicat ah. Assalamualaikum. Ih, saya nu ngecat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geudeung ge nilu foto nama asa wauh ieu. Sahanya? Kalau kitu lah coba. Isja ieu mah kos mamang-mamang anu mirip tukang cilok teh ya. Nah, nggak balas ya. Ulin kajen ulah. Kajen berangkat. Ulin kayak mau urip suguhan be di suguhan kopi. Tak ulin dah kemana? Karena si aing ulin kayak mana? Wah, curiga aing budak. Sinarian dia keluar. Turun coba ah. Dek. Beting, lain asup. Ih, aku kasar ke adik ge. Lain gitu, Neng. Inggris beting. Awe mah tepantes di luar malam-malam. Tuh kan ieu anu ngecat. Emang sanu ngecat? Teu ho cina rek ulin ka dieu. Saya tak berahan. Doang nama sih sorangan. Sorangan. Buku haus teh teu saha? Doang mirip anu mamang cilok di pengkolan teh Kedeng. Wah, pasti si Urip si Pekang ieu. Baberanianan eta budak uli. Adi aing teh nyaho adi aing Cindy. Tapi kan teu ngeunaheun meureun, janeng kan nyanang geus ngomong heueuh nyana rek ka dieu. Terus diizinan.
Atau diizinan lah punai. Geus lah, gampang si budak mah, si urip mah urusan apa bae. Yang penting neng asup bae lah. Jangan geus beuting meureun. Gak baik cewek di luar. Geus masuk. Iya. Ya. Gak marah. Heeh. Waduh, eta urip. Nya eta Cindy adik aing mah beranian anta budak. Aduh, lah. Bira bae. Perasaan beda amat ieu. Naonnya? Jadi merinding ieu bulu ketek aing. Naonnya? Tebiasaan aja ieu. Naonnya? Merinding. Pikiran ah. Naonnya eta nu lewat? Eta urap nak kamananya? Wah, tuturkeun ku aing ah. Wah piling deh. Terus piling aja, nak ulin tak budak. Ah, bangsa tuh. Wah, dek nganjang ibu budak. Kuaing telaga ah. Nah, telaga kuaing yo. Paling nyapu bulu kelek heula we, beuleum ya. Ya. Terus. Unah sih yuk. Bau menyan bayi mah. Sudah. Lok. Lantang meren. Lain. Nanti. Potong. Aju aing kudu kumaha yeuh. Sieun ulah aing. Ulah lah, Aju aing kudu kumaha yeuh, kudu pingsan. ulah lah, ngarepotin aing. Ih. Terus kumaha tuh? Ya kumaha di dinya eta mah. Aju aing rada sieun. Geus tuh atuh lah. Saya lompat ka ditu, aing lompat ka dieu. Si urip. Cepet amat lempang. Mana tuh budaknya? Cicing nih, aing keur ieu urip ieu. Sah emang ieu tual toel aing bae. Pocong. Allah malah kasungtu. Allah memberi ke Nabi merojak tanah oke aja banar. Pocong tadi mah aja. Bro. Dia kunaon? Ari dia kunaon? Aing tadi pugusan aing manggi anu hejo. Anu hejo. Heuh. Pocong gitunya. Heuh meureun teh sarua aing kan. Manggi nu hejo. Nah, kadulur-dulur sadayana
Kulalin channel. channel. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. subscribe dan share. Oke. Oke, semoga kami terhibur dan kalian pun terhibur. Ya. Dak, aing hiluan naon dak. Hari perasaan tadi urang guaan. Buja. Saksikan ya kawan di Kulalin Channel.